Wapil khamisi jeung eta tetep dina ali anu nomor kalimana maktubun. Ari anu diseratkeun naon libasukum naru lapan libasukum nar. Libasukum ari anggoan atanapi ari baju aranjeun kabeh eta anaru sinu masyaallah. Aya sadidatu aya sadidatu tegasna seuneu anu kacida. Aya sadidatu tu kodu tegasna seuneu anu kacida ngabebelahna. Nah, wa ta'amukum jeung ari kadaharan aranjeun kabeh eta zakumu kaizaku. Wa syarabukum jeung ari inuman aranjeun kabeh eta alhamimu cai anu kacidah panasna. Ail ma'us syadidu tegesa cai anu kacida. Ail ma'us syadidatul hararatu tegasna cai anu kacida panasna. Wa mihadukum jeung ari mihad aranjeun kabeh atanapi bantal kasur gitu. Bantal guling ya bantal kasur aranjeun kabeh aya pirasukum tegasna kasur aranjeun kabeh eta anaru sinu masyaallah. Aya muqadatu barisan tegasna seuneu anu dihurungkeun. Wa gawasyikum jeung ari pirang-pirang iuh-iuh aranjeun kabeh. Mun ayeuna payung kitu nya. Aya mazallukum tegasna iuh-iuh aranjeun kabeh eta anaru. Sin nauzubillah. Tuh. Salajengna ahli neraka ya. Picaloneun neraka teh acan lebat kana neraka na ahlinya. Ahli dibere cincin anu nomor kalima. Dina eta cincin aya seratan. Nyata seratanana teh libasukumun nar. Wa ta'amukum zakum wa syarabukumul hamim. Gitu. Wa mihadukum annar. Wa gawasikumun nar. Aya serata di dinya. Begitu maneh sia asup kana neraka langsung dibajuan ku baju neraka. Seueur masya Allah teh cici. Karek kahebos ku gasenya urang teh. Ningal makhluk Gusti anu teuas rupana besi dipeuleum ku seuneu da mileng karuhak beureum ditakolan. Aya nu tiasa damel peso teh bedog. Ragaji jeung sajaban. Eta teh seuneu dunya besi anu kalintang teuasna bisa robah, bisa leuleus. Termasuk ajur. Komo urangnya bahanna lain tina besi teh. Karek dicocoreungit teh bentolnya digarok lenu. Budug ge ka ditu nanti. Aduh, atau karek katingang ku kalapa ge nu 30 meter murag. Urang teh langsung bencar. Aduh, masyaallah. Tuh. Tah, ieu gambaran. Ieu komo atuh dibajuan ku seuneu teh cici bayangkeun. Seuneu. Bajuna ku seuneu atuh karek ku baju kain ge. Urang awak sedek kieu tapi bajuna lemet pan teu ngeunah. Teu ngeunah. Komo ku seuneu. Tuluy wa ta'amukum zakum. Urang teh dibere lapar anu luar biasa. Langsung disuguhan kunaon ku kaizakum. Nya bau nya cucukan. Andaikan bauna diturunkeun saeutik ka alam dunya. Mangka ieu salam dunya teh bau kacida leuwih-leuwih ti bangke nupang bauna di alam dunya. Naon nupang bauna di alam dunya bangke? Kahiji nyata beurit. Napangna beurit, pang bauna sagala di dahar beurit teh nya teh cici. Segon, beas, duit, besi, sagala beurit tadi dah. Tetap bangkena teh bau. Kadua jelema sagala di dahar sarua. Teu nya matak di ruang sangan ulah bau teh kana jerotana. Tuh, diantawisna. Tah, ieu mah satetes tina bauna zakum diturunkeun ka alam dunya saking badagna bau itu teh cici. Kari-kari kudu di dahar. Pan urang karek nuang daging buruk ge nya daging bau saeutik dituang karek sacuil geus orolo-orolo utah.
komo ieu mah atuh nya teu kabayang tuluy panasna gitu lamun teh mah aya kain antel kana cucukna ngaliwat saeutik hancur lain suek deui hancur loba katu panas komo urang nya masyaallah kudu didahar teh po urang lapar disugan nu kitu atuh lain jadi wareg jeung kanikmatannya justru jadi masalah aduh wasyarabukumul hamim pasti kabeuheulan deui Pak dar kaizakum sok teh tah dibere cai teh caina cai ngagolak alah masyaallah geus eta mah katuru-katutuh masyaallah eta lah gambaran azab kanggo ahli neraka wa mihadukum tah pan butuh kumaha gitunya diuk aya nangtung termasuk ngagoler begitu ngagoler enggak nah, kasur atau tempat jangan ngagoler urang teh ku Gusti diamparan kunaon ku seuneu masyaallah masyaallah urang kobong baheula ku palupuh eta kobong istri aya keriran deui Pak aya eta tumila ngeretep gitu teu dipake ngeretep dicacot tumila tadi bongkar ge palupuhna ge nya dijesul ieu mah ku seuneu teh Pak masyaallah masyaallah mata lamun urang teu ngadamel syariat itu jang kasalamatan ku ilmu ladang ngaji otomatis gaduh guru matak di peryogi guru anu aya sia-sia sugan seueur anu ngahiap-hiap teu nya ketah jamin caket ka Allah khususna ka Nabi ka sahabat kadina ka para wali nya para ulama jami soleh teu tah butuhna ieu gambaran keur ieu tah da dunya mah teh sakedap mata dinamian dunya ge hati sadunya teh tina dana atos dana teh lain dana duit nya atau dana aplikasi gitu teh cici tapi dana bimana deukeut anu maksana deukeut teh walaupun cek urang ieu teh dunya teh gede bisa kakuriling komo ku wali mah nya nah dunya teh seperti kaleci dina pananganana matak hayang di mana bisa di dinya matak aya paripoas kolot wali mah gaduh ajian ras celok niat gitu ras teh manahna hoyong dianu celok geus aya di dinya ras celok wali mah tuh berarti dana dunya teh deukeut leutik gitu tuh aya paribasa orang keliling dunia kakuriling berarti deukeut termasuk umur itu ponok gitu ku batasan itunya aya nu puluhan ku zaman ayeuna nu ratusan teu nguping 300 tahun 500 tahun teh aya paling ge 125 tahun gitu lamun teh mah aya 150 ka dieu beuki ngora umur teh kumaha di Nusa Babiah maotna loba ina cilaka mah dibunuh mah hayang dibunuh mah geus loba gitu tah gitunya baru tah dana tapi engke tah kehidupan sabada di alam dunia ieu abadal abidin teh Pak tidak ada batasanana mata urang teh kudu gede kasieun ka hariwang buah-buah urang mah salamet tah ku saeup kitu kumaha sangkan salametnya ku nyeun syariat ngaji sangkan aya ilmu sangkan boga ilmu bari nafe bari barokah niat cing sae kadituna sugan kuasa ngaji urang boga guru berarti aya angkeuhan dunya aya sanad ke di akhirat guruna kurang dipilih jelas ieu mah aya guruna deui tawisna cenah ngajina di anu bukti ngaji guruna ge ngaku guruna teh kurang mah teu kajamanan dotos wafat anjeunna teh osok angkat dina raraga jarak da ka guruna tiap tahun sok ngahadiran sa guruna hawal jelas ngajina di itu ciri-cirina nya ciri-cirina
gane atuh anjeunna ya sanad guruna guru mantena da ilmuna diaji ku urang manya atuh ka murid ngantep tuh di dunya ge ngurus komo di akhirat tuh terus tah teh ieu syariat urang sangkan terhindar tina dongeng ieu kieu teh Pak tuh komo dikembangkeun sangkan salamet teh ku padamelan anu janten sababiah kasalamatan teh manakiban teh nya milih manakiban teh ieu mah guru da ngaji apal ilmu syariat memeh kanu kieu teh di dadasaran tuh oh itu mah bisa ngomong ngungkul cara nol gitu mapatan kahayang bisa teh ngomong disodok mah ilmu syariat da teu bisaeun kitu teu bisaeun nanaon teu hariwang kanu kitu mah ulah mah aya kaberkahan dunya mah aya kaberkahan di akhirat urang neangan bae kanu jelas gitu. Masyaallah